Alhamdulillah bes, penglaris pertama mie jebeu porsi 7.000. Tahayu ayeuna mah urang ngadamel heula mie jebeunya ieu teh aya nu meser porsina 7.000 cenah. Ayeuna mah urang lebetkeun ieu saos sareng kecap ditambah sareng bumbu kehidupanna nya. Tah upami atos lebet sadaya bumbu-bumbuna tinggal ditamihan we ieu teh si chili oil. Tah di dieu ge abi teu hilap sambil ngaracik bumbu teh sambil ngulubkeun si mie jebeuna nya. Tah upami atos beres mah tuh tinggal dijahit dilebetkeun we si mie sareng toppingna. Oh nya be sedikit pertarosan ti abi kanggo para konten kreator suhunya anu tos gaduh kerkun ieu mah anu biasa ngadamel videona atawa kontenna sapertos abi tapi nu tos garaduh kerkun. Aya nu sami teu upami posting video teras videona ngangekerkun tah si viewerna teh langsung anjlok. Anu biasana posting viewersna teh dugi karebuan kitu nya, tah pas abi posting ngangekerkun mah bujeng-bujeng karebuan ratusan oge teu aya, malahan mah si viewersna teh anjlok di bawah 100. Tah sapertos kitu akun abi mah upami ngangekerkun teh baraya. Cobi aya nu terang henteu solusina eta kumaha nya, soalna abi ge hoyong ngangekerkun kitu sakali-kali mah. Tah sakalina abi posting ngangekerkun nya si viewersna teh langsung anjlok. Tah kira-kira kesalahanna di mana nya bes? Janten bingung ka abina ge, padahal abi ge hoyong kitu nya kan posting teh ngangekerkun, siapa tahu atuh ada rezekina dari kerkun teh. Sok buat yang tahu tip and trikna nya posting kerkun supaya viewersna teu anjlok di komen-komen besti urang sharing-sharing siapa tahu atuh nemu solusina kitu tah. Da geuning posting di TokTok mah nya henteu kengeng cuan upami henteu ngangekerkun teh. Benten sareng di APK biru nya, upami di APK biru mah asalkan atos MK rajin posting insyaallah janten cuan. Tah sakitu we pertarosan ti abi mah nya, sakitu heula mini vlog abi dinten ayeuna, hatur nuhun, bye bye.